disegani. Maranehanana nyaeta Mela, Anita, sarta Siti anu biasa menangkeun naon ge kalawan duit. Tapi aya oge golongan kadua anu dibangun ti Biki, Dean, sarta Sopian. Maranehanana singa, tapi tak golong siswa kurang sanggup. Ku kituna mindeng diremehkeun ku Mela, Anita, sarta Siti. Hiji poe Mela, Anita, sarta Siti rek indit ka kantin pikeun ngeusian deuteung maranehanana anu lapar, tapi henteu junun manggihan duitna anu saingetna disimpen di tas. Mel sih orang ke kantin yuk. Kuring ge. Kela. Nah, Mel. Duit kuring lagi dia marana nyokot teh. Nah, sabaraha coba periksa di bae nyelap. Mustahil tadi kuring nyimpen duit teh di dieu. Lalu gak ada we tas na Mel. Antarkan garadah manehna cewek ya. Kabehanana atas dijelok kelas kan teu ngeunah kan sarua kan sejen Mel. Ya, pas lah. Deuk ayeuna orang ke kantin teu kuring parkir. Ayo. Duit lah. Lain ada duit anu dikeun ka Bapak Abdi tadi hidup baris kagunakeun pikeun bayar duit sakola. Nya eta duit tean umur tadi isu-isu kuring ngomong bapana sorangan anu ngikeun duit eta kadean. Tanya dalam anu dianggap halus sarta jujur tiasa maupun kuring maneh sadar diri atuh dean kurang halus naon kurang ka maneh. Tapi pan Kitu Mel acan tangtu dean nyokot duit eta sanu terang duit eta bener-bener dibekas informasian di bapana. Mustahil eta yakin duit kuring mustahil oge pasti dean loba duit. Ya, terusan lah cewek masalah ieu dipungkas. Ayeuna kan kerja bosong melalui HD. Maneh nenangkeun diri ti heula kaluar kelas. Kuring henteu milu nya daek ngerjakeun PR ti heula ieu. Terserah dean teu perlu teuing. Tapi nah kabehna nuduh si dean. Lamun maneh teu salah nah kudu sieun kuring apal sahan mau duit eta. Ah, saha? Dekati nuduh jelema sembarangan titik. Merina ge tigana mustahil Anita anu nyokot duit eta. Tapi eta pisan kanyataanana kajian ke kuring anu ngabejakeun Biki marane henteu perlu panik. Atuh nuhun nyasit maneh geus daek mantuan si dean. Jangan ayeuna waktuna maneh apal saha anu sabenerna nyokot duit Mela. Manehna nyaeta jalma pangdeukeutna anu pang dipercayanana. Aneh nih, Mohon naha ada ngambak mangga. apes salila ieu kuring percaya ka maneh. Nah, maneh ngahianatan kuring. Maneh anu nyieun kuring robah Mel. Maneh anu memaksa kuring pikeun nunjukkeun gaya hidup anjeun kuring dari hate Mel. Tapi Nah jadi marane anu parasia hampura. Wae mel kuring terang kaayaan duit. Anita kerese pamalik kuring numpang manehna ngadaftar beasiswa mikeun anak kurang mampu. nah, buat maneh teh nyarita nuhun emang kuring anu salah hampura kuring teu fungsi nyarita ka maneh alasan kuring teu daek ngagawekeun maneh Mel. Hampura we Mel pan manehna jujur. Mohon teu sakuruna urang parasea siga kieu. Mohon ieu campurannya kuring lamun aya deui anu berbeda we. Siap. Sugatna urang bisa ngabantuan. Campurannya nih Karena aya nu tinggalin da. Naon? Aya nu teh acan ukeun hampura tuh. oh mohon campurannya dean kuring geus mitnah maneh. Nya teu naon bae kuring teu amat bersarua marane kami. Cie.